ukur banget tekalis nasugi harta daya minat daya caca eta mangan lahir hukum sabab mulia na di dunia sabab mulia na di dunia bersih hati tapi hade junjung kendang rajat bangsa jadi rakyat nu merdeka bisa nulis rejeng maca dasar ngawanguna sungsang minangka pamukalawan wayang jadi perlambang hirupna direka ukidalang kidalang nungah kalang kalang lain urang kagungan nu maha wenang nu maha wenang ngawios kang cintarita wontening padepokan Jati Sampurna. Oh inggih leres kula. Senadyan padepokan Silokani Jerotan Cebe Jemar Laladan Gede Obore Dubur Kukuse Padang Jagate aduh kakoncarane Padepokan Kasokor kula. Begawan Suanda geni lengah sainggili puning balep ringgulung Inggih leres. sawingini puning poncaka dipun parek dening ingkang putra kakasih Raden Bambang Somantri. Oh inggih leres kidala. Samya prapta ngapiantara pun cacar tenira pinara
sadayana aruninga sadayana aruninga upami ulun kumaulakan kawasa sapertos engkut remput ilmu pare upami mitamel kasayan ribarengan ulas asih anwasi ora ketarik Sritinoning pasewakan busana maneka warana iya maneka warna maneka warna Sritinoning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna slirapak kapus pitengudianam yang panjraing sarwarukma lan sarwa rukma ring mani narawata kacarios di padepokan jati sampurna Ulah leres kula. begawan swanda geni dina waktos ayeuna ngangkiring kang putra Raden Bangbang Somantri Inggih. kitu kayaanana dina waktu ayeuna lami-lami pandita swanda geni mekaken kedaling lisan kasih anak ama Somantri Kapayun Den. pupu janing ati buah hati kembang soca mustika amadi pawenang kapayun kasih kaulanun Kanjeng Rama Dah. sadaya-daya putra panjenengan Bangbang Somantri ti payunan kapihaturnya ngakeun sembah pangabakti mugia ditampi kaulanun Edan. sembah hidup ditarima ku asta kalih kiwalam tengen simpen ing pulung ati pun dehing mestaka repunuhun laksa ketika bingahan oke kalihna perkawis pilih aya kelepatan ageng sinanten alit mugia mangahapunten
soal kesalahan makasih kumaha kan boro-boro ku aya basana menta dihampura leres ulah sanajan eueuh basana ama geus jadi lautan hampura kasih jantan lautan hampura sepuh maklan ngampura karena kesalahan hidup. Oke soal kesalahan aya paribasa kapan tongo dina tarang batur dituduh-tuduh gajah depa dinu irung sorangan teu karasa leres pisan kitu sepuh eta sabab urang teh bener wae lain malaikat salah wae lain si setan ikan tenan manusia teu cacak teu menak teu rakyat teu pamimpin teu ngancik dina hiji martabat kasih oge pantes tur wajar hidup menta dihampura ka ama da sanajan ama ge bisi aya dosa nu teu karasa kasih eueuh salah na hampura ku anak ama sami-sami Kanjeng Rama oge ping tigana badaya kersatini malah naon nyauran putra panjenengan dina dinten ieu kaulaun cing cobi gerak pedar banyak beaskeun saperkara ama teh hayang panggih sono kaset sono anu taya papadan oge saja batine mungkin rasa kasono teweleh berang jeung peuting munjung ka Maha Agung muja ka Maha Kawasa munjung jeung muja ama iwal tinu keur jadi anak cing aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk sakumna oge sing aya kalancaran jalan papadamian urang dina ieu poe sabab ama teh ngahaja neang hidup kasih dina ieu poe teh aya nu nek ditanyakeun ku ama teh cing cobi sepuh bade naroskeun naon Kanjeng Rama ai kolot mah da awas atuh sabab cara anak pulang tarima ka kolot teh lain ku jingjing bawa harta banda isane sepuh lamun hayang ulang tarima anak ka kolot ku harta banda dunya barana moal kabayar kasih ileres moal ka etang bayareunana bulan tapi cara mulang tarima anak ka kolot hiji cing bisa ngageunahkeun pikiran kolot tak kitu leres sepuh sabab kolot malamun nempo anak cager ngeunah nempo anak pinanggih ngabogaan nyaeta didikan atikan anu luhur budi nuluykeun tapak lacat kolot tumanina kasih ileres pisan kitu sepuh komo kolot ngadenge anak geus boga panggungan ngawayang penting sorangan bahagia teteh moal pake panyirikan kolot bapek syukur wayah syukur bahagia komo gaduh panaya ngan wayahna meureun dabongan hidup can bisa meuli gamelan sorangan di mana bareng jeung ama wayahna nyewa ya nyewa heula biasana ge nyewa heula ngan ieu lamun nempo anak hulang-hulang komo bari jeung ngalamun teu geunah teh ama teh kasih ileres teu geunah namu hulang jentuh hantem ngabandungan anak berang tara katara barang dahar lamun nyaeta hayang-hayang naon anu aya meureun ku ama dibikeun nu eueuh dipangikhtiarkeun ileres kulan ai sepuh asal nu kahontal kadada kaduga ku kaayaan kolot sok bejakeun kunaon hidup teh kasih kaulanun Kanjeng Rama kinten nama padenya tujuan kana kahoyong putra panjenengan asal jalan hade ge hayang naon bisi kurang asal ilmu jalan sae ai sepuh mah asal jalan hade ge bisi kurang ilmu panamu jampe pamake nu aya di ama dibikeun
anu eueuh meureun urang neangan sok pok digebrokeun ilmu ama ka hidup kasep sok kunaon hidup teh make hulung jentul berang jeung peuting salaresna mah kieu Kanjeng Rama putra panjenengan ngamalkeun ilmu saur ama kapan ngamalkeun ilmu teh hiji kudu pinter maca laras gitu bener kadua kudu pinter apal katilu kedah pinter nyeta harti laras gitu ai kaopat kudu pinter ngarti kalima pinter amal tah ayeuna teh bade ngamalkeun ilmu putra panjenengan teh Kanjeng Rama keke ilmu naon ilmu teh kasep ilmu sajatining sembah anu eusina hiji sumujud ka sepuh kadua iman ka Gusti katilu nyaah ka diri kaopat nyumpunan syariat hirup keke carana sumujud ka sepuh teh cik kumaha amah yang apal coba sok cingceng margi teu aya manusa anu gelar kadunya anteu ngangge perantawisan ibu sinarang Rama Kanjeng Rama nu mawi munjung ulah ka gunung munjung teh kudu ka indung tah eta tunggul nerahayu mun muja ulah ka sagara katena muja teh nyaeta kudu ka Rama tah eta tangkalna darajat talaras kitu bener. ya tah muja mantak sahajal manuk anu nukang nonggong ka ibu Ramana hirupna moal jamuga siga tukang jenglong nu maha kawasa moal deuk ngahampura ka eta jalma lamun can minta dihampura ka ibu sareng Ramana alah laras kitu anu kadua iman ka Gusti jalankeun parentahna oge tong dirempak pantranganana sarta anging sawiji anu kedah disembah Gusti saha manusa anu nyembahna sajabati ka Gusti tos ingkar ti kamanusaan ilaras tos ingkar tina susila manusa eta mah bener anu katilu tah anu katilu nyaah ka diri cing deudeuh ka diri cing toweksa ka diri moal aya deui anu mika nyaah ka diri walti urang anu bogana laras bener tah anu kaopat nyumponang syariat hirup ngamalkeunana mandang ka diri batur cing cara ka diri pribadi alares kada seueur pemandangan nulung kanu butuh nalang kanu susah nyaangan kanu poekeun nganter kanu keueungeun mere maweh ka sasama tak kitu pisan ulah syukur aing geus kitu tah ayeuna bade diamalkeun nanging carana ngamalkeun ilmu hoyong disarengan kulun kumaula ka nagara bangsa umumna kaulanu keke hayang ulun kumaula keke ulun kumaula teh ka raja saha bade ngalamar padamelan pangin nagara mana sok supados jentre ai sepuh supaya jelas ama moal melang ai nyaho carana ngamalkeun ilmu ulun kumaula ka nagara Maespati ka Gusti Arjuna Wijaya manawi sapu sareng emutan Kanjeng Rama barang ngamidanget ingkang putra asa momok panggih gorowong manggih cukang komomun mentas deh ingah kamar watasuta ingah kamar watasuta ingah kamar wat asuta pinga
kagiri-giri pandit aswanda geni sakti mantra guna dengan dika pandita swanda geni lami-lami ngandika ayaku cocok karena pikiran ayaku cocok pisan panawe tuan urang kalih kitu teh ya mani pasti ngana amat teh tepok hungkul pek geura ulun kumaula ka negara Maespati ka Gusti Arjuna Wijaya ngan kade kasep cik kumaha Kanjeng Rama cara na ulun kumaula ka negara bangsa katut agama hiji saring sing pageuh kancing saring set pageuh iket oge di mana geus kapercaya omat ulah adiguna luhur kuta gede dunya asa aing ginding asa aing pangakangna sabab sanajan luhung panemu jemar pangabisa sugih ku pangarti ilmu moal mampu pangabisa moal mempan pangarti moal mati lamun salah tekad ucap jeung lampah tah kitu pisan leres teka pinu damel dinten ieu we padramitan ka Kanjeng Rama bragera idit oge kabeneran mengpeung eueuh adi maneh si sok asrana leres sok ngintil wae eta sabab lamun aya mau sebal beunang dicare moal tiasa diwagel tuan pasti hayang milu teh moal salah ya teu diwartosan ge milu eta tah kitu teu dibejaan ge milu manggah tuh Kanjeng Rama permios bragera lumampah lugai lu mundur mimiti milayang rana lugai lu mundur mimiti milayang rana samundur Raden Bangbang Somantri kakuping kuingkang rai Raden Sokasrana ai Sokasrana teh limpah pisah sareng ingkang raka Raden Bangbang Somantri sabobot sapihanean kadarat jadi saleuw saloga kacai jadi saleuwi estu silih pikaulas pikaasih Raden Somantri sareng Sokasrana itu kayangan kakuping Sokasrana ingkang raka bade miyang ti padepokan Jati Sampurna engkar Raden Sokasrana lumpat ka payuneun ingkang Rama Kanjeng Rama eta saha teh sepuh nah sora si Sokasrana nya tos lilir panginten ti geus hudang kitu ida geruh wae ieu para catri Sokasrana ai Kang Mantri ka mana mah aya Kang aya Mantri di mah payun cenah Den aya sugan di tukang bohong ama bohong ya ka dieu Kang Mantri ka mana mak aya Kang Mantri mah aya deh keur ngagambang tuh di tukang Kang Mantri aya nuju ngagambang sanes eta Kang Mantri na sanes eta beda deui mantri Kang Mantri ieu mah kasep aya sugan teu ditempok ka tukang bisi keur nyeusehan
bisi keur ngagosokan gamelan dari satema rajin si eta mah. sok rajin nguluskan gamelan teu aya mah tong bujang-bujang dipengker eta senalna we senalna teu aya Kade bilih lepat senal bisi sugan kabawa ku panayagan bisi salah mawa panayagan juga nya sok beda jungjang jingjing tong bohong Kanjeng Rama da putra panjenengan ge nguping tadi teh Kang Mantri teh rek mangga da kunaon itu diajakan ama ogo kitu cenah ge wade ai sugan teh maneh teu nyah si ngoreng teh meureunnan tita tadi ngadengekeun we budak meureunnan ngintip we meureunnan ieu teu ngajakanna masuk kasrana lanceuk maneh teh lain nek shopping lain nek ka mall lain rek jalan-jalan tapi rek ulun ku maula sanes bade bungah-bungah lain rek ngeunah-ngeunah leuheung eta ulun ku maulana ditarima di ditu kumaha lamun teu maneh meureunnan ka bawa sangsara di ditu leuheung basa manggih kagenahan leuheung basa manggih kagenahan di ditu kumaha lamun manggih kasangsaraan manggih kasusah putra panjenengan matong borok bak jadina susah nage sawios nu penting sasarengan jeung Kang Mantri mulu-mulu wae cenah wade heunya meureunnan ka lanceukna budak kitu sami tukang wayahna teu bisa dipisahkeun lain soal ku kituna oge kapan amat teh atuh di padepokan teh eueuh batur lamun maneh mangkat rek amarek jeung saha di dieu da si Anton geus moal beunang diandelkeun aulah eta mah teu beunang diandelkeun tah mah karunya ulah digawe berat teh kana hitut wae teh nya jeung deui ku balagana teh eta mun isuk-isuk we teu umum jeung batur tara umum jeung batur eta mah hiji ai panayagan mangopi teh cikopi hideung kopi ABC ieu maka kalah kawas jiga debay naon di bayi teh ama dede bayi eta energen we jeung susu isuk-isuk eta mah hiji malawading isuk-isuk teh neangan bubur ieu mah neangan susukan tah kitu jeung beda ti batur isuk-isuk teh batur mah neangan bubur neangan soto keur sarapanna ieu mah isuk-isukan isuk-isuk teh kalah neang susukan neangan hayang modal tong diturutan adena ama putra panjenengan mau bade syaur kobong nguping si Anton malah rujit tong reureungan jeung nu kitu putra panjenengan di Widian syukur teu di Widian rek maksa rek nu nyusul ka Kang Mantri nyaah hayi putra panjenengan ka Kang Mantri teh ulah amarek jeung sa bade maksa mangga Kanjeng Rama gitu budak kanyaah adi kalanceuk ing leres pisan sepuh ayaku melang somantri sokasrana ageng hariwang somantri amami HP sokasrana maneh anu jadi lanceuk masing duwih dewasa mi HP ama si sokasrana somantri sekar mekari ngalih iya inggalih
abdi teh samia rempel sakara mekaring galih iya ingka pantele sepananaro sigera datang Kang Wirnani gentos Kang Wintur sita sajorelat lampah katigas kumangsa leres turna lampah ieu somantrian nu bade ngajugjug nagara Maespati anu diudag-udag ku ingkang rayi sokasrana teka kantun di jalana kacarios di nagara Maespati Prabu Arjuna Wijaya ngempelkeun sakabeh para narpati itu kayaanana lami-lami ngandika Prabu Arjuna Wijaya Narapati Soda Narapati Kelinggapati abdi Gusti ya kumpul-kumpul kenana bari ngaraya kuat nadahan kariwa pacuan ulah rek arang mun maksud mah pinanggih gagal warga seni padalangan Jang aya naon kula ieu para narpati diangkir ku Gusti Prabu Arjuna Wijaya ileres diangkir ka payun dewek sok sami
sararieun raruas itu jang aya naon ya. Apa menuju rapat penting? Rapat penting. Rapat pleno, rapat penting para pangaku. Naon saya mau nyukat ieu teu sopan teuingan siap Tong pipilweun barina ge. Sinir dina pawayangan sinir tekad keur ngelingan sangkan ulah kajon-jonan gaberung tanpa ugeran. Cobi. Kesepuhan Bapak Casim Aya ngalirik diri pribadi geningan orang teh teu sampurna orang teh sampurna cai kopi eta kopi tunduh anger kulanana diri kena isi tak bisa kumaha usik malih kerasa Gusti geuningan usik malih kerasa Gusti geuningan haturan ka Bapak Haji Asmati piwah Ibu Haji nyawang lampah nu kapung berari gantiku peting sing horeng loba salah mak tadi nama geus nu yakin Bapak Hajat Ibu Hajat ngarasaan pamoh Ida terbuka pintu hamoreng manggih prihatin sawangana mah gitu tak kabur aya panganten sakali ngeloloh uwi yang widi berang banding najapeti senang banding najeng susah cik kumaha saurwatnya tong boga rasa adiku nafsu urang ulah ngaberung ulah loba laku lampah nu dirarung Kang Ucup aya Kang Ucup kena bakal kaduhur nafsu nu matak jarama Kang Agus nu mawa kana sarakan omat ulah urang teh ulah auntah kena urang bisik nyorang jalan salah
mangkulingan wilayah rana datan niraring kongkonan riu pada mangkulingan mimiti wilayah rana kaget pun nirawilanget kaget kagiri-giri kaget kagiri-giri lami-lami Prabu Arjuna Wijaya mekakan kedaling lisan Narapati Soda abdi Gusti Narapati Kelinggapati abdi Gusti ya peserkeun eta pangdiukan teh ka hareup ngarah ngobrolna jelas turta jentre naon anu bakal dipadamikeun dina ieu poe. Atur nuhun Gusti langkung ti payun abdi Narapati Soda bade nyangakeun sembah pangabaktos ditarima mobilna aya kalepatan ti luhur sojung rambut ti hanap saipas dampal nyuhunkeun dihapunten Gusti saling maklum soal kasalahan mah saling maklum ti abdi ge sami Gusti bade nyangakeun sembah pangabaktos ditarima atuh mobilna aya kalepatan di luhur sojung rambut teh hanap saipas apa nyuhunkeun dihapunten Gusti saling maklum soal kasalahan mah tong boringati para narapati dalah ti kaula ge sok sanajan raja menta dihampura sami-sami Gusti sami-sami Gusti atuh salajengna badaya kresati ni malanaon pangnangangkir para narpati abdi Narpati Soda oge Narpati Kelinggapati ieu Narpati Soda kaula teh kaponcrot getih turta gawe kudulur kaula ti nagara Manggada ceunah aya salawe balaraja nu bakal ngancurkeun nagara Manggada lamun teu ditarima panglamar balaraja tawayahna dina waktu ayeuna tulungan nagara Manggada usir salawe balaraja kedah iraha abdi mangkat ka nagara Manggada ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh jugjug nagara Manggada mangga Gusti abdi Narapati Soda saya git tanaga sareng emutan boh Narapati kasangakeun sami ti abdi ge Gusti nuhun kabeh para Narapati janten kedah ayeuna angkat ka nagara Manggada ngusir salawe balaraja bener pendra oh inggih leres barang nuju sawak imbal wancana inggih aya tatamu di sarwareun karaton nagara Maespati taya sanes Raden Bangbang Somantri sampurasun Gusti aya saha itu di luar keke aya saha ge di luar tuh aya rupina aya tamu kula aya tamu sigana keur bae tidak hadieu tuh Kak mangga kalebet tatamu Satria Teja Sulaksana Teja Nirawung ngabecik sinten sedapating wawangi sapong di pangkonan ditaros jenengan abdi Bangbang Somantri lembur matudaya mana Banjar Karang Panglayungan mitang ti kapungkur ti petapan jati sampurna naon maksud jeung tujuan pangna datang ka nagara Maespati datang ka hareupeun kaula
punten satacana kapengkeran sok we sok mangga linggih mangga linggih punten salaresna kieu Gusti kumaha lisim abdi mangkat di Padepokan Jati Sampurna maksad ka dieu teh bade ulun kumaula ka Gusti ku anjeun nagara ka nagara nyaeta Maespati bade ngalamar padamelan Gusti. Nah tuh ingat padahal mapan di negara Maespati dia tuh narpati araya keneh nya Tos kararumplit cenah. geus kararumplit nah ieu pake ngalamar usir kela kumaha Gusti Arjuna Wijaya we hampura somantri di negara Maespati teh para narpati geus pinu geus eueuh lowongan deui wayahna we mulang deui we sampean maksana kumaha ieu teh Gusti Prabu tepercanten kadisim abdi bilih bade mentes kasakten abdi mangga Cing cereglan bilih tepercanten kadisim abdi mangga abdi siap pikeun nyaeta nampi pentesan ti Gusti Prabu siap dicobi. nah kahayang teh atuh bantuan ngomong di tukang teh ulah cari cing wae Ya, siap dicobi gitu. ai kitu masuk ku kaula bakal diterima tapi aya syaratna dupi syaratna kumaha Gusti Cik cobi syaratna naon kaula teh keur nyaeta kapojrot getih tur tagawe ku dulur kaula di nagara Manggada ceunah aya salawe para raja nu bakal ngancurkeun lamun teu ditarima panglamar para raja tawayahna usir salawe para raja yakin lamun bisa ngabubarkeun salawe para raja yakin ku kaula ulun kumaula bakal ditarima leres ieu teh Gusti bener aya peluang Raden kedah iraha abdi ngajugjug nagara Manggada ngusir salawe para raja ulah disuk pagetokeun ayeuna keneh mangkat ka nagara Manggada usir salawe para raja Narpati Soda abdi Gusti bejaan wakil-wakil rakyat titah ngaping somantri dina lakuning berjuang mangga Gusti mangga Gusti aping wakil rakyat ileres saurna teh ade cik geruan wakil rakyat geruan keke teh sakedap besing kurunyung wakil rakyat na kadinya aya naon cenah jang akang aya naon cenah itu aya tatamu ti payun hoyong terang sareng wakil-wakil rakyat sapertos kumaha aya dunungan anyar teh aya pidudunganeun anyar akang berehan teh dununganana ye bager pisan ka abdi oge keke ieu teh wakil rakyat atawa monyet dengan sembarangannya Kang sembarangan we sawios rupa sapertos kieu sapertos monyet tapi kamanusiaan kapan ruksakna nagara teh manusia kamonyetan bener pisan nah kitu pisan nepangkeun abdi asra jingga ulan oh ieu teh mang cepot teh ya leres pisan cik mana wakil-wakil rakyat sawareh deui aya adu dipengker nyong caleg DPR aya naon kapayun ieu lah teh ieu disauran ku Aden Sumantri yang rizki anu halal edan rupa-rupa pagawean najan kuring eleh modal
kasongan ya betul duit letik dikumpulkeun ngagedean cing amun pareng kumaha poe lebaran baralik kalemurek sasalaman ngariung di Palandongan betul ngapwayang arek ngadon haliburan cing ulang mun kalawan aya anu liwat gancang asongan mun aya anu eureun gancang asongan mun aya mobil cicing gancang asongan mun aya anu nganju sorry aduh tong dibere nganyuk ulah sim abdi dawala aden nuhun mang ieu aya 200.000 kangge mang tah asa bahagia kaula dina waktu ayeuna tekadah tahu ayo rezeki mati mana we geuningan tarima da kaula mah ikhlas tekadah sanes bade ngacing calan lagu ulang ke ikhlas ieu teh ikhlas tarima yang apa ikhlas mah ditampil sia teh ngeleh-ngeleh ke nu aing sia teh pan dewek tita tadi geus datang can dibere duit nah maneh mah karek datang geus dibere duit geuningan ulah sisirikan alus milik mana kitu ge ya ulah sisirikan pan di dieu teh nyaeta aya Bapak Lurah Samsul di Jakarta oh aya Bapak Lurah Bapak Samsul Yani aya Bapak Dayat aya Bapak Dul Hadi aya Bapak Budi aya Bapak Julkarnain aya pilaku disambat tuh ke hareup mah cerah nek makelan TTKA teh ai kitu heueuh da wala heuh kege kadarieu ke dangwan di Jakarta pan teh tebih khusus orang nyaeta Manggarai Selatan anu dilulungguan ku Bapak Lurah Samsul teh Jakarta rek mere cenakangnya rek makelan cenah teh KAA piraku tita tadi disambat teu kahareup keneh wae pira ih acan mana kitu ge Pak Haji Bapak Hajat pandes kusiwal teu inget keur bareto keur basa ka dieu ngajadikeun tanggal pancet Bapak ini sok tah bagian apa ya kadinya oh bagian kudu make kotu tuh belaku alah hatur nuhun Bapak ti saha Bapak Lurah Samsul alah hatur nuhun Bapak Lurah Samsul tak geuningan Kang dupi Bapak Yani nah ya Bapak Yani Bapak Yani aya tah iya sareng Bapak Yani ye oh iya ti Bapak saya oh Bapak Yani alah hatur nuhun ti Bapak Budi mana Bapak Budi teh aya tah geuningan lah aduh boy da Bapak Seno alah hatur nuhun pisan kasadayana mudah-mudahan kagentosan anu langkung-langkung ti ieu hatur nuhun terima kasih kasadayana alah mangga Bapak mangga wilujeng sing salamet di jalan amin aduh aing mah telat datang deh euy mun kita tadi mah meureunna beres gagal euy akan ye lain teh namanya teh ti saha wae teh namanya teh ti Bapak Lurah Samsul ti Bapak Lurah Samsul ti Jakarta lajeng ti saha deui ti Bapak Yani ti Bapak Yani ti Bapak Budi ti Bapak Budi sareng ti Bapak Seno ti Bapak Seno eta teh CS Akang CS dewe kan ai sugan abdi mah Akang teh teraka kota marukna teu apanya marukna hakeun atuh dewe aya keneh sa ti Bapak Sacim oh Bapak Sacim sepuh urang alah oh bener jang urang loba dulur di dieu teh nyumput wae di tukang mah kapayun ka dieu kapayun panitia hajat bilang eta mah panitia hajatnya eta mah malah moal tiasa tuang leueut atuh urang teh aya Bapak Sacim mah tah kitu ke dawala pilaku aya Bapak Lurah Samsul di Jakarta nyawer
Bapak Yani meklan ka dewek Bapak Seno meklan piraku ai Bapak hajat pirak cicing wae Akang ye lain apaan eta terek badami atuh ke soal jeung Bapak hajat mah eta puguhkeun heula menjadi anggurkeun kitu tamu eta cing badamina sing leres heula atuh akang nangke atuh jeung Bapak hajat mah tepikeun kapoho ieu ka kaula ngadon ngala duit si cepot punten adena Bang aya nu meuli ulah tepa. era mah jeung disebut wakil rakyat akang aduh punten pisan punten kalah kajongjonan keun bae lah keun bae sok mana sawareh wakil rakyat aya tuh di Pangker Sigareng jadi Cibageruan dawala reng sok ke dia reng sok naon payun cenah ulah kasar teh ulah kasar maneh teh bisi diturutan ku budak nya loba budak pan di dieu teh watu pilah ieu dengekeun Kang Dawala kapan ngaranna ge wayang atuh aya wayang teh aya nu hade jeung nu goreng ai kitu leres pisan tah areng teh kasup kanu goreng kanu goreng dina bahasana kasar dina perlakuanna heupan pulici si gareng mah pulici tamantak tong diturutan kapan anu goreng nama turutan nu saena jadi lamun aya budak anu nurutan da eta masalah budak kunaon nurutan mantak lalajo wayang sing tamat kitu meh nyaho ka dituna tak beningan gitu keke saha ieu teh mang teh atuh nepangkeun ti si mapti areng lan gareng nya Lah tukang kacapi di Super. ieu areng kulaan ieu teh wakil rakyat di bagian pemeliharaan kuda ieu aya keur meuli rokok wae mamang areng tata geuning areng halus milik isaan urangnya karek datang sedang duit ditampi aren lah disimap di mah bade ngopi we di ditu sarang bapak panitia hajat di Pangkar we abdi mah sok geus menang duit mah koloyong we wade ai si gareng ada lus milik ai batur karek datang geus menang duit karek datang geus menang duit teh pageulana masuk sok mang dina waktu ayeuna aping kaula dina lakuning berjuang awas kade tong milu perangkeun we nyaksian Mang Cepot jeung Mang Dawala jeung kabeh wakil-wakil rakyat mangga den awas kade waktuna ieu Dawala urang tah ayeuna waktuna akang waktu naonna apa urang atuh kudu sanduk-sanduk ka dieu teh nya di dieu teh urang teh nanaonan maneh nyaho di dieu urang nanaonan cik nanaonan urang di dieu teh kapan urang teh ngahibur diangkir ku kersana nyaeta Bapak Hajat kenging pangangkir ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat pan piwara ngahibur di dieu teh Ibu Tati urang ngahibur pan tugasna di dieu nu mantak dina waktu ayeuna hayu sok hahaleuangan sugan maneh bisa ngahaleuang ngahibur Bapak Hajat sareng Ibu Hajat kapan keur basa ka dieu ge cek Bapak Hajat teh anu ngawayang siang cenah heuh majarkeun ka Bapak Dalang Asep Caswan teh nya kumaha deui Kang wayahna cenah padalang anu ngawayang siang hoyong ku putra cenah alah laras kitu teh kitu tos sepakat panginten tah ayeuna tos laksana dipangawayangkeun ku Dalang Nandan Asep Caswan ku putrana tah upami putra ngawayang cenah rek dibekalan 10.000 cenah 10.000 atuh Akang ye aing dibekalan 10.000 na teh inget kapanayagan panitia 30 urang kapan aya tungtungna teh ya kumaha tungtungna aya tungtungna cenah heuk kemun Mang Cepot ngahaleuang cenah ku Bapak Hajat nya arek dibere 10.000 cenah ta anu beureumna 5 lembar oh ai kitu mah nya kahar
mati Ari suka teh salamar. suka teh salamar 10.000 bubur geges 12.000 akang sok habis sireh kaul pek kaul ka bapak hajat ka ibu hajat ka wargi-wargina ka oge ka urang dieu tah umak di ditu we di tukang duit geus meunang ti aden somantri hepek lah beh jongjon dewek sorangan mah hepek lah teuing we jang lan kumaha kan kumaha hayang lagu dewek euy akang yeu pancek bahasa kolot mamipit amit galak menta cek akang teh tadi nya kudu nyaho maksud jeung tujuan akang di dieu teh cecileubeungan teh keur naon rek naon ngawilujengkeun heula ka panganten ka pahajat nya alah hatur nuhun nyata ka bapak hajat oge ka ibu hajat oge teu ka kantun ka panganten nya parantos ngangkir pun bapak sapara kanca aedo akang lancek urang aedo lancek dewek alah aja sareng teh Nadia kan sareng teh Nadia nya mudah-mudahan cing janten kulawargi sakinah mawadah katut warohmahnya jang urang doakeun ku sararea ta urang kaul we nama ka panganten lain akang teh kapakaulan naon ieu teh kudu aya visi jeung misi lalaguan teh ulah janji breng wae hayang ngalagu jang dewek euy heuh nya lagu naon akang lagu teh loba tapi lagu teh kudu aya visi jeung misi kudu nyambung jeung anu panganten bagi andalang putih tah lagu eta mah tanyakeun wae tukang lah sakali-kali Oke kulan Cisangean lah. anu biasa teh geuningan ngalaguna anu biasa anu biasa nu kumaha cing anu kieu teh geuningan kunembe tepang edah kunembe panggih bapak hajat betul bapak hajat sareng salira saha anjeun manis imutna bapak hajat aya bapak hajat sareng ibu sae rupina laras ku hoyong saha namina salira kagungan